Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Gofur. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengatur waktu penjajah acara anu kusimpureun dihormat, alimin ulama tokoh masyarakat tokoh pemerintah setempat anu kusimpuring dihormat. Hadirin wal hadiroh, ibu-ibu nu di baju, bapak-bapak anu makan sarung teu di calana, rahimakumullah. Alhamdulillah dina saat ayeuna urang sadaya tiasa hadir. Mudah-mudahan sebab kenging kebahagiaan dunia sareng akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bulan Rajab, bulan nu pinuh barokah, di antawisna waktos Isra Mi'raj anu niali cai leuwih amis tibatan madu, leuwih seungit tibatan minyak misik, leuwih tiis tibatan es. Eta kanggo jalma-jalma anu shalawat di bulan Rajab. Hayu urang sasarangan nu shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kumaoskeun sholawat mugina urang sadaya kenging manfaat isakan dina akhirat. Rabbi sholli alaihi wasallim. Hadirin anu kusimpuring dipihormat, dina sasi Rajab aya sejarah tentang diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartosna Isra dilepaskeun peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Sakumaha dina Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra biyadihi lailan minal masjidil harami minal masjidil aqsa. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sakumaha dina sair? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya tentang buahnya, hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul palu. Naik kuda ke kota Padang, udara berubah-berugan, cingtira tak ulah panjang-panjang, ia banjeng ke sekara bekan. Sanitkan buasankan kalapa kalapa. Cukup sekian bila Muhammad dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.